Padahal orang Kristen mah kudu nanti menghargainya balik sekolah teh jam 10. Nah, udah Islam sih atau masih ada. Si Ade. Sih dia mah Islam, sekolahna budak eta di Borobudur. Oh. Menurut sekolah Kristen, Oh, gitu. budak sia teh kelenteng. Oh. Anak kelenteng ngobor sekolahan eta teh 3 tingkat, Os. Di anakna mah loba. Urang Orang lamun saya. kampak di dinya gaboran ku aing pas zaman Nabi gantungkeun ti nu gede. Oh, loba patung. Ku aing urang ti. Lamun cek eta mah atuh teh nanti Nabi berhala cenah. Oh, berhala loba teh. Disebut berhala teh lamun disembah aya kitu mah. Lamun disembah eta bener dianggap Tuhan aya. Loba teh jelema kere Cina kere. Heeh, lamun teu disembah mah urang misalkan patung tapi urang teu nganggap ieu nganggap barang teu jadi masalah. Ngan lamun ieu oh ieu mah Tuhanku misalkeun. Eta mah disebutna musyrik aya teu. Tempokeun nya anu kadarinya teh. Entong boro patung batu oge disembah mah berhala disebut. Loba teh nini anu ieu na teh.